Kang, adik kurban sapi teh bisa ku tujuannya. Bisa cek Ustad mah. Berarti mencitna ku tujuan epangnya. Ya ente atuh mencita mah anggar ku saurang nya ku tujuan. Oh, berarti ku salah seorang tinu tujuan eta gitu. Lain, aya petugas khusus anu mencit nama. Oh, kudu aya petugas khusus di tinu tujuan eta gitu. Lain anu tujuan mah tuh nu kurban mah non ningali kenyaksian. Nah, kalah ningalikeun hungkul. Lain bantuan anu mencit karunya kan. Numantuan nu mencit mah geus aya panitia nyi. Geus aya geus sadia. Oh, berarti numantuan mencit ke eta ge kurban gitu. Aya nu ngiluan kurban, aya nu henteu eta ge. Nah, atuh nu tujuan eta nu kurban teu jadi panitia kan. Nya teu apal. Pan anu ngilu bantuan ge aya nu kurban. Nah, anu tujuan teu jadi panitia lieur abi mah. Tong broning nyai akang jadi lieur. Adi sadua lieur mah. Nah, atuh dalekanan akang jadi panitia kurban. Mending ge jadi nu tujuan akang geus kurban. Tinggal cicing nyaksian nempokkeun teu capek. Coba kebagian kenapa kan?